Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Bapak Ibu sadaya sareng rerencangan anu kusim kuring dipika hormat serta acana hayu urang panjatkeun puja-puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu tos marasihan urang kasehatan sangkan urang tiasa ngariung di tempat ieu. Shalawat miwah salam mugia tetap ngocor ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sobatna, dugi ka urang salaku umatna nu insyaallah kenging syafaat ti mantena. Nepangkeun wasta abdi Auralia Aprilia ti kelas 11 MIPA 3. Di dieu abdi rek medarkeun biantara anu judulna Pangaruh Budaya Luar kana Kahirupan Rumaja Kiwari. Para saderek sadaya, dina waktos ieu seueur pisan budaya anu langkung ti mancanegara asup ka Indonesia. Budaya-budaya ieu teh gancang pisan mangaruhan ka kahirupan rumaja kiwari. Salah sahijina nyaeta K-pop, anime, barat, dan lain sejenna. Lamun henteu ngan ukur rumaja anu ngarasekeunana. Ibu-ibu nu sosialita oge nuturkeun budaya ieu sangkan henteu dianggap kaliwat zaman. Budaya-budaya ti mancanegara ieu teh sebenarna mah sae pisan urang tuturkeun kana kahirupan sapopoe. Salah sahijina nyaeta budaya disiplin ti Jepang. Lamun seueur pisan rumaja kiwari anu nuturkeun budaya asing ieu sareng ninggalkeun budaya asli daerahna. Teu jarang seueur pisan anu nuturkeun gaya raksukanana sareng gaya hirupna anu babaraha henteu sasuai kana budaya Indonesia. Upami abdi mah teu nanaon urang tuturkeun budaya mancanegara ieu. Lamun urang kedah tiasa pilah-pilah anu sae sareng henteuna. Henteu kenging ngarasa bingah lamun ngiringan sababaraha budaya atawa gaya hirup anu henteu sasuai kana budaya urang sadaya nyaeta budaya Indonesia. Urang oge kedah emut kana budaya daerah sangkan budaya daerah ieu teu punah ka harepna. Sakitu ti abdi hapunten bilih aya kalepatan tina basa atawa sejenna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.